Aduh, aing mabok tanggung ya. Boleh duit itu naon. Aduh, aing buat aing obat susah. Aing kurang ya. Aduh. Mau lihat dia. Buat aing. Curang ini curang. Kalakuan budak merayen. Sia kalakuan teh Jang. Rek kitu wae. Ieu teh geus akhir zaman. Bisi kumaha onam sia jaga. Da kaduhung mah ayana ditungtung. Ya. Bos. Naon? Urang rada kepikiran tah omongan si Ustad nu kamari mau ngajak kita urang taubat. Kumaha lamun enak urang ka masjid. Tapi heuh urang teh sieun da bakal paeh mun urang teh. Tah eta bos. Ayo ka masjid. Masjidnya jauh tuh, dinya deket. Ayo urang manila. Ayo. Bener ya akhir zaman teh si Ustad tengah poe kok jelema-jelema acan di masjid. Telat urang tobat teh mulun. Hei, akhir zaman, tempo tuh jam. Eling tuh. Aduh. Tahun teh 20.000. 20.000 maek we naon? Iya. Tong naon sih? Tadi sabaraha? Mau kabeli. Bener itu dagang rek naon ieu teh? Ieu loba naon kadek wae. Mau pinang teh di belahan di teh teh. Eta 5.000. Ieu nang milok lain. Tong nawar. Menang milok lain, lain nawar ieu mah. Nang milok teh gini aya kan nama cewek nang milok. Ieu rek meuli moal sebenarnya. Pananyakeun heula mang. Motot wae amang. Kadek wae gitu aing mau bedog ieu. Ieu sepat betok ieu. Mokon kan. Biasa orang mah bulan sekali gajian oke. Pamajikan oke. Kan minggu mah. Bukan gajian mang pamajikan urang. Sapoe 1.000 minggu sampai 1.000. Mau enak naon kumaha? Jadi 7.000 beureun. Kan bae atuh saeutik batian wajar udah keur Ya, nyambung. ku pamajikan tadi beda jatah na teh 10.000. Arek meuli moal ieu teh. Moal aing gini tah. Ngucur doang.